Warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi para sadaya di Rorompok di Saung Butut. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wasyukurillah. Alhamdulillah wa nikmatillah. Dina wengi ieu urang tiasa ngumpul pokok nyonyong. Dina raraga syukuran atanapi tasyakur binikmah kalurusan pun anak didik ki biru satria Sunda anu kiwari cacarakan pala janten dalang mudah-mudahan urang doakeun ku sadayana ieu ki biru teh sing janten dalang anu go internasional dalang anu istilahna dalang kadabuana anu mancat nagara mulingan buana atanapi alhamdulillah sing janten panutan. Alhamdulillah dina wengi ieu parantos 2 kali ngariung nganggo gamelan ieu teh mangrupikeun latihan semi wisuda minakan janten insyaallah dina sasih payun kaping 4 April panginten bade magelaran deui. Alhamdulillah aya nu manggil di Desa Sukajadi nya. Mudah-mudahan anjeunna sing sukses kalawan lancar oge sing buntutan seueur acarana sehat salirana jag-jag lahir batin dunia akhirat sing janten maestro kapayuna amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah dina wengi ieu sing kuring pribumi ngaron disuguhan teh ku ibuna di dalam nu parantos sakieu euyeuhna tuangeun ala kadarna oge anu luar biasa. Urang sakantenan bae ngawitan sadayana pung latihan anu nganggo gamelan nyangakeun heula ieu mumpung aya sepuh pangdoana ieu da abah bongana pangsepuhna di dieu ulah ngaku anom bayahna mangga nyangakeun anggo paras mimpin doa urang tumpang we sabaras ngabantuin enggalana bae. Warahmatullahi wabarakatuh. Ulah suka nuhun ka seperti kita jenengan anu awitan latihan teh mangkeun istilahnya mudah-mudahan semoga dimangka Allah itikat di jabah Allah subhanahu wa ta'ala jing payu menggunakan kepayungan. Alhamdulillah Alhamdulillah rabbil alamin wa ya'tina wa ta'ala ningkat karena ngalapan galur seraba tahun sesi kamari pantos salalakonnya ngalakon carangan daerah ngawitan karena serius panginten karena babat ramayanaan insyaallah kapayuna karena Mahabharata punya ramayana kene ya ayeuna ka urang saparos teu nyakolong teh kana waktos urang kawitan wae urang murak tumpeng ieu minangka syukur ka Gusti Maha Suci ku rezeki-rezeki anu parantos katuang oge anu bade katuang ayeuna mangga ka ibuna cek biru satria Sunda di kontea pados neuteu tumpeng anu ngawitan ngaran uapkeun ka ingkang putra. Iya. Ibu
dia kasumangatan ku bapak di tetehna Deh ya. iya di tetehna anu sakidunya anak alhamdulillahirrahmanirrahim harus dilaksanakan uang tumpeng simbolis makalam anggota nanti sabab dalam dia merupakan juru perintah bakal raskin perjuangan pahlawan itu.
bersekar katut biaga biaga semua gawis ciri saking pundhipun maros kandhaning carita ya hukum ruang siwa astagana gerakan
Ada nggak mau dah? Ada yang lagi kalau
dasar pamiri
Urang teuing milih tantang kumoh kamarinakan Lakuso make aturan segala Rajang ukurang Kang Heri Kanwatu ayah atas mayar Kang Heri
Andangin cerita ya kukumbang masuk kabeh cek pisan karena yang ini karah jarang hamil neng Rosi dan ayo kang kaben ayo dua anak cukup mangkusan pada tetes tumaretes ingkang tinaretes sanana astagangga weratanu Timuntang kabanyak sari kacamata Bandung Perjuangan udah hiji mama asta itu tangan ganggai ku banyu wirawong menawi tamu manusia patratos-nepun kalau kalau bungkulannya saja wis sondak perkawis peruncal kang tigang dasar kalawan dasar kanaminipun sawiji dasar dosna 10 ini pagelaran pawayangan pakana para pujangga sanipun para wali salapan ka 10 tunggal wali Apapun pawayangan pasipah awi salinceran carita kahirupan bulat dalam kanda buana nang amadalah yang na pangeran dalam juru kawi wiraswara man pancen itu pangeran pikun yang parakan panci-panci kahirupan lacu-laku sangkan sakuna insan lebih napak narel kemanusiaan dan ngampu perantawisan wayang minangka kalangkang kahirupan manusia nukumalan dan dalam sapa musapa nyarita kenyen salah tarapayai jeung bener ratu tanah hukum pemerintah antara nyiksa angin laku lampah anu bakal jadi hakim nadia belaka datang tukuan nagek melaku rentang tukuan nagor wong kecik pasti ketiti wong ala pasti ketara seluruhnya calon hirup maupun ngampruk kulakur segagak-gagaknya calon murka mual purung tibu berat kuala
sastra Tiwara Panjang awuwus anangipun Purwalantara. Purwa iku wiwitan Tara iku patempat kacarios dina jaman Ramayana. Nyata pedeng calina dan tawis Prabu Rawana sareng Batara Rama alapatan istrina anu diwatku Prabu Rawana tuk dikayana seueur korban patulaya diutapina dina daral kadirnya yang tawisna nyaeta Dewi Sarpakinaka ingkang rayi Prabu Rawana oge Patih Prasta Patih Nagara Angkadir anu ayeuna ieu Batara Rama parantos ngayakeun kalimitan sareng Prabu Sugriwa anu ayeuna ieu Prabu Sugriwa menjolingkir ing pamparepun kulit manjangan sawingkingipun Pancaka Siabaran saesa oge nangge mahkota birokrasi tinaletes ing susoca anu ayeuna ieu Prabu Sugriwa menjulik adep kualaman Purwancana Suta Yaroman Purwancana Suta tunggul nari geruda nyembah nari masabda acri ningali pamor sang Nalendra ya saunira tanana panjang sinenggi sabda kuning sinenggi sabda kuning ya saunira tanana panjang sinenggi
Lami-lami Prabu Sumrewa nganti kakawedaling lisan makaten pengantikanipun nganti monyet bumbuan lucu. Jangan wekulan orang bukan gitu. hidup bukutun kemang kadaton mangga calit na kapayun kasih Kapayun ane. Cewek aja. langkung tipayun kaulah putra pejangan anoman perpanjang sultan nyangga kuyu sinung kau yuk rama mantrau asangka ke sembah timudrat tak terima tangan kewalangan disimpan sapojokeng hati dicam-cam sapojokeng rema pun dering mastaka diterima satu kali nanti Karamangan Prabu mugia kapun dina masalah orang kudu pada saling hampurahan sabab Allah nu leuwih hade deui di alam dunia ieu lintang di saling hampurahan kepada orang Saling hampurannya sasa manusia. Saling bayar lagi.